Tis. Kema orang selang ke lagu gemyung ayah sampai para tadi menuti ajat kayak orang sini nya orang selang ke lagu gemyung mana sok mangga kumata pencate kumata dan mana Bismillahirrahmanirrahim. Urang dicandak ringkesna bae sapamenang pribados hapunten ka sesepuh anu ti karaton kasubedangan anu parantos tiasa linggih hapunten ka Bapak Ketua anu masih leleson istirahat pribados kumawantun nyarios dina saperkawis anu kacerna ku pribados dina perkawis silat ngagaduhan hiji kalimah anu ngarangkum kana sagala harupi tata cara kahirupan urang. Jadi dalam artian silat itu adalah kata singkat tina saperkawis silat ari silat teh nyaeta jalin silaturahmi. Jadi alhamdulillah
dugi kawakid ayeuna nu namina silate masih dimumule ku sebagian jalmi anu hobi anu resep anu emut karena saperkawis amanat ti leluhur. Jadi silat itu mempererat tali silaturahmi ti usia dini dugikeun ka sepuh-sepuh eta silat. Jadi moal aya istilah pacekcogan di masyarakat lamun silaturahmina terjalin dengan bagus, lamun ayeuna marurang kalihna ti paguron A sareng paguron B akrab di panggung baik di lapangan ketos dewasa nanage insya Allah anjeuna moal wantuneun ngadamel karicuhan sabab tos akrab tos kenal jeung papada jalmi deui anu yakin di eta silatea. Hiji eta. Teras anu nomor kadua ringkesna bae tina silaturahmi teh urang nu ngajadikeun kawajiban ti Allah nyaeta kudu ngalaksanakeun salat teh aya dina kalimah silat itunya. Jadi salat anu ku urang dicandak ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina waktos Isra Mi'raj ngarangkum ti sadaya para nabi anu ngalaksanakeun salatna mung sawaktos-sawaktos dirangkum ku Kanjeng Rasulullah dijantenkeun salat nu 5 waktu tiba ka urang ka umatna tah eta nyana abdi ringkesna tina bahasa silat. Pamudah-mudahan ku ayana ieu diutarakeun diacarakeunana milangkala paguyuban seni dan budaya anu aya di Kecamatan Jatinunggal anu kaleresan sababarata sasih kapengker paratos dibentuk kepengurusanana ku kersana Bapak Camat. Jasa anjeuna ayeuna urang tiasa ngadirikeun milangkala, jasa anjeuna urang tiasa gebriar kumpur ngariung di patempatan. Lamun teu aya motivasi penyemangati anjeunana teu mustahil ieu moal terjadi. Makana abdi alhamdulillah tiasa tepang sareng Paketua Pak Andi kalih reng-rengan. Teras anu ti karaton sami ti abdi-abdi dalam karaton Kasumedang tiasa kumpul di patempatan teu aya deui iwati silaturahmi. Silaturahmi nu dibikeun ka jalma anu rajin ngagaweanana tilu perkara. Hiji dipanjangkeun yuswa kalayan diiringi ku sehatna. Nu nomor kadua dijuuhkeun dilapangkeun tina masalah rezeki sareng milikna. Nu nomor katilu ditolak tina sagala balai musibah fitnah dunia fitnah akhirat tah ieu padilah silaturahmi. Makana dirangkum dina silat ieu teh maknana tafsiranana luas nya ngan mudah-mudahan tengirangan pribados kana takdiman wa ikroman hapunten abdi parantos kumawantun ngabahas tina masalah silat nu ngajantenkeun hiji tuturunan ti luhur nya anu ku urang kudu memulai anu ku urang kudu dipupusti insyaallah sagala harupina nimbulkeun kabarokahan keur urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu dinugikeun hapunten kirang langkungna nada tawakuf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.